Dina danget ieu di ieu pertempatan baris dilaksanakeun ku mangrupikeun upacara adat ngaras atanapi siraman. Upacara ngadat atanapi ngaras ieu patos ngajankeun tarali paranti adat kebiasaan ngajantenkeun ilahar nu janten sepuh sejadi kantunkeun ku nu janten putrana. Diwuwuh nu janten putrana seja nyunkeun jiadah doa kali sujud sungkem kanu janten sepuhna. Mangga ieu acara urang kawitan Bismillahirrahmanirrahim upacara ngaras dikawitan. Semangga Robina calon panganten istri digendong kuno jantan ibu Ramana dicandak ka pelaminan. Sabulan karek ngaherang, 2 bulan karek lumanggang, 3 bulan disebut gumulung, 4 bulan bisa mangrupa, 5 bulan karasa usik, 6 bulan geus bisa mali, 7 bulan kasebut kolot, 8 bulan malik deui ka ngora, 8 bulan kerasa nu maha kawasa medal ka alam dunia di mana engkleng kurasa kadeudeung geulis anaki di payuneun hidup aya 7 lilin anu bodas perlambang hate hidup anu bersih. Tah ayeuna ku hidup anaki geura seungeut eta lilin hiji-hiji sangkan bisa nyaangan dina harti mere cahaya
kahirupan. Caangna eta lilin teh geulis anaking mangrupikeun siloka. Lilin anu kahiji hidup kudu bisa nyaangan ka diri pribadi. Lilin anu kadua hidup kudu bisa nyaangan ka indung jeung ka bapa. Lilin anu katilu kudu bisa nyaangan kanu jadi dulur. Lilin anu kaopat kudu bisa nyaangan keur tatangga. Lilin anu kalima kudu bisa nyaangan keur ka bangsa. Lilin anu kagenep geulis anaking kudu bisa nyaangan ka nagara. Sarta lilin anu katujuh hidup kudu bisa nyaangan kana agama. Itu geulis anaking hidup mungguh nawaitu prak ku hidup niatan ku niat anu hade pikeun nyorang ieu jalan kahirupan. Lambaran anu kadua iman jeung takwa jadi dadasar. Tekad ucap jeung lampah kudu luyu jeung aturan Al-Qur'an. Pon kitu deui jeung sunahna nu jadi ageman papagon hirup. Lambaran anu katilu Allah ibadah langsung ka Allahna. Hablu minanas ibadah tipa pada insan kapa pada insana. Lambaran anu kaopat hormat tilawat ka Ibu Rama tawis hidup mupusti. Kunci gedong kabagjaan aya di sepuh utami. Lambaran anu kalima merek maweh kasasama pageuh kepeul lega awur berehan nyaahan tur dedehan. Lambaran anu kagenep silipna hidup kudu hormat tilawat kanu janten caroge haat tur taat turut tumut estuning tengijing sila bengkok sinembah kapanutan sadra tur pasrah ciciren geulis awewe dulang tinante. Lambaran anu katujuh silih asih sing jadi ciri dina gambaran sagara rumah tangga. Ngukir jaladri anu penting anak bisa sehat anaki. Saseungit namanah ibu, saseungit namanah ibu anaki. Teluntur ku waktu telaas ku mangsa. Kaasih, kadeudeuk,
kanya gelis anaknya wujud hidup anu jangkung aya cukang jeung lantaran nu janten rama hidup cek paribasa nete akar ngembing jangkar teu ngarasa aral nu jadi bapak disuk-sruk tidung-dung tunggul di parut catang di rumah ngabelaan anak supaya anak hayang bahagia supaya anak hayang sehat anak wanci nu mustari pikeun hidup mundut pangampura tinu janten Ibu Rama hidup batin ceri jero hati Ibu putra nyuuh dina pangkonan Ibu sejamunut pangapunten tinu janten sepuh salami 20 tahun paratos nyesahkeun Ibu sangkan tikawit dikandung duikeun ka ayeuna kanyaan duh diri sibareng kadeudeung Ibu kudu anu teu saat-saat anu teu surut ku waktu teu laas kumangsa nandangan uyuh moal tiasa digentosan Ibu sok sanaos gunung emas ngajung kiri Ibu ayeuna putra bade ngambah sagara rumah tangga pidua tinu janten Ibu ngawidian sineung ngadoakeun Ibu rumah tangga abdi aya dina ridho mantenna Allah gelis anaki pupujan ing hati asa cikene hidup digendong-gendong asa cikene hidup di ais-ais ayeuna geus 20 tahun Yusua hidup anaki dihampura ku Ibu anaki dihampura lain tumekaning batin geus kawajiban Ibu nalikeun ka asing nyampaikeun kanyaah kanu jadi anak dihampura anaki berlaksanakeun ibadah ku hidup Ibu ngadoakeun lahir batin dunya kali akhiratna anaki apa abdi nyuhunkeun dihapunten tina sagrupi kahilapan kaapaan abdi apa padegong basangka bahula ngabaha kanu janten apa hapunten apa diwu bidua bidua tinu janten apa mugi diwidian abdi rek ngombah segera rumah tangga gelis anaki buah ati kembang soca musti kaning aman di pawenangan anaki dihampura gelis dihampura ku apa kalian didoakeun moga hidup sing aya dina kawaluyaan
ditebihkeun tina balai boleh diparankeun sareng rizki anak cipta geus kewajiban apa ari ngurus ti lelembut ngaraksa ngariksa nepi ka dewasa bra gelis anaki gunung apa ngadoakeun ka hidup moga rumah tangga hidup aya dina kebahagiaan amin amin ya Allah ya rabbal alamin gelis tumitis rasaning hati hidup gumelar na kamar capada saja binati ibu jeung rama gelis anaki kasih ibu ka hidup dimandian ti leuleutih disiram-siram bukanya ah ti bubudah wanci nu mustari welas asihna Gusti dina sonten ayeuna mungkas ngibakan hidup wanci leutik nepikeun ka dewasa bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata kanya anu janten rama sababean dunia ya Allah moga Allah ngajabah kana cita-cita insan ya Allah kadeudeung jeung kanya anu janten rama mungkas kumangrupkeun siraman dina sonten ayeuna amin ya Allah ya rabbal mangga ayeuna tina embun-embunan oge tiasa apa tina embun-embunan sadayana oge mangga bismillah non Gusti mapari Allah ijabah la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam mangga disambung ku uwa-uwana bibi-bibina raka-rakana sadayana we nya kitu nya raka-rakana sadayana uwa-uwana sadayana oke tah gitu kodok weneng di kodok cangkrup cai tah kitu nya di pilarian cangkrup caina eta cangkrup cai kirang langkung 4 juta saparapat ayanya aya nu bade disawerkeunana nu sejadi sodakohkeunana mah sok pilih teh mah ibu ramana bade namihan sodakoh mangga sajabina cangkrup cai mangga tah kitu tah kitu cangkrup cai bade namihan ibu ramana mangga kange masihan contohnya ka putrina bahkan aya rizki iya rizki urang teh aya sebagian rizki untuk orang lain nya tah rizki teh aya sebagian rizki untuk orang lain nya mangga so wah lah Kang Ecep na aya nu disodakoh teh aya nu biruna ai urang anu ngomong rek bagian anu biru moal urang mah dipisah oh dipisahkeun keur urang mah beda ti bapak hajat ti bu hajat beda kusap pangais mah neng kedah bari nongongnya ngalungkeunana bari nongong neng bari tah kitu mangker mudah-mudahan sing duwi ka Mang Ujang ka dieu nya siap panangan sadayana di luhur 1 2 3 lung wah kengeng kusaku si ibu wayahna alhamdulillah mohon upami kengeng keduaan wayahna kudu digunting mudah-mudahan ibunya si ibu sing kengeng na sinjang ieu sing jantan sinjang anu barokahnya Pak RW sing amin jantan anu barokah oge si ibu nu kengengna panten sing sehat sing panjang yuswa amin si neng anu ngajariahkeunana mudah-mudahan sing jantan amal ka saya amin nya Pak RW kumaha digendong terakhir kuramana wayahna ka bumi terakhir digendongna gendongan terakhir nya ka dieu we bisi hujan ka ditu mah bade jangdosna di mana neng
di balik di tonggo. Oh di Tongoh, aduh terakhir wayahna Paulis. Ramana oke terakhir. Pakaulat terakhir ngagendong sambil hujan-hujan. Kajeng gebis. Tah neng pengorbanan Rama hidup teh nya. Perjuangan Ibu Rama hidup teh. Teu aya hujan. Teu hujan, teu angin, Teu teu poe, teu caang, teu nya. gitu. Sangkan meureunna nu janten putrina aya dina kabahagiaan. Gitu. Sangkan putrina aya dina kasehatan. Dicuparkeun neng. Dicuparkeun. Dina dinten aya. Tah, gitu dicorok. Tah. Sok tah terakhir tah gitu. Sok dipoto. Bismillahi tawakkaltu Allah la haula Wala quwata illa billahil azim. Mangga di yedang dosan. Aduh. Pak RW. Alhamdulillah urang. Cupar pakaulan urang nya. Sok sanaos urang sederhana. Iya Ki, sok sana sederhana abdi mah. Nah, Pasal teu kabagian anu hejo. kan baik.